warahmatullahi wabarakatuh. Teknisi Kang It balikin ke abdi dulu ya. Teu kenging ngangge eho. Terus teu kenging ngangge eho. Cek cok. Cek cok, cek cok. Cek cok, cek cok. Carek cek, cek cek. Tangas. Jadilah. Tribal Salid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul muqtafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah sadaqallahul azim. Natawassalu ilaika ya Allah bijahi nabiyikal karim wa rasulikal adim sayyidina wa maulana Muhammad wa bi mu'jizatil anbiya'i wal mursalin wa bi karamatil awliya'il muqarrabin wa bi ma'unatil ulama'il amilin an tarfahumumana wa gumumana wa kurubana. Ya Allah, kabingung, kasusah, masalah, problem nu dicandak ku jamaah sewang-sewangan ka ieu tempat, mudah-mudahan ku Allah digentosan ku kalancaran, amin. Sing tarik ce nyebut amin ame puguh malaikat nyatetna amin. Anu ngagaduhan kabingung aya panyakit aya, asam urat aya, rematik, darah tinggi, migrain, tegablek duit, tah eta panglomba da eta. Beda iya tan barodas lah. Wa antan fa'ulumana naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Ya Allah, semua harapan-harapan bangsa, tunas-tunas bangsa, santri-santria, sekolah, mesantren, mudah-mudahan sing janten harapan ke depan anak-anak yang soleh dan salihah, amin. Kita bersalawat semuanya.
Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kompak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Para kiai, para panitia, para tokoh, maaf, abdi bade seueur komunikasi sareng ibu-ibu. Kahiji ibu-ibu katingali mayoritas. Anu nomor kedua, ibu-ibu mah lamun teu diajakan ngomong sok ngomong sorangan. Aslina sok dina mingguan, dina bulanan ibu-ibu masuk ngaji recet wae, bener teu? Beda jeung bapak-bapak. Bapak-bapak masuk ngaji repeh dasarare. Kita baca sholawat untuk ibu-ibu. Mudah-mudahan sholawat lisan yang kita keluarkan pada malam ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah beribadah dengan membaca sholawat dan Rasul memberikan syafaat. Amin. Coba ibu-ibu wungkul. 1, 2, 3. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kompak. Kurang vitamin ya. Coba ibu-ibu nu di dia ya ada. Sok ibu sanes gumujang mangga cemumun maca 1, 2, 3. Ya Rabbi. Koma. Kita dengarkan santri harapan bangsa. Santri adalah penerus estafeta Madani Indonesia. Ya Rabbi salli ala 1, 2, 3. Luar biasa. So, keprokan sorangan kayaknya. Bapak-bapak, mari kita bersolawat biar berkah. Repet. Bapak-bapak. 1, 2, 3. Luar biasa, walaupun sedikit tetapi tampil sebagai imam. Mudah-mudahan berkah sadayana. Amin. Kompak sadayana. Abdi heula. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kompak. Ya Rabbi Allah Allahu ya Rabbi ballighul wasilah ya Rabbi khussahu bil fadilah ya Rabbi. Kita doakan sahabat-sahabat dan seluruh kaum muslimin, wabil khusus yang berada di Palestina sekarang, yang sedang terkoyak-koyak. Mudah-mudahan Allah memberikan cepat kemenangan dan kebebasan. Amin. Allah ya Rabbi, ya Rabbi, Allah ya Rabbi, warda anis sahaba ya Rabbi, warda anis sulalah ya Rabbi. Miring di pangkar sadaya. Kita doakan guru-guru kita, kedua orang tua kita yang telah habis-habisan menyayangi kita tanpa ada batasannya. Semoga mereka diberikan tempat yang mulia dunia dan akhirat oleh Allah. Wabil khusus kepada anak-anakku, guru-guru kita. Apalagi sekarang adalah Hari Santri Nasional. Semoga kita memperoleh berkah dengan memuliakan guru kita. Amin. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh
bayi. Ya Rabbi farham walidina ya Rabbi. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salawat semuanya kita sama-sama lidah ucapkan dengan lafalan lisan. Semoga untaian kata salawat ini oleh Allah dicatat jadi amal dan Rasulullah menjawab dan kita memperoleh syafaat. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kompak semuanya yang di belakang, ikut yang di belakang. Ikut. Ya Rabbi بلغنا نجوره يا ربي تشفنا بنوري يا ربي بلغنا نزوره يا ربي hadirin يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حيطنا بالسعادة الله يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي واصلي كل مسلم يا ربي وفي كل مودي يا ربي واختم بالمشافى يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة
kompak sadayana hoyong ka surga hoyong tos gaduh bakal nate acan ek nekad wae cobi ibu sadaya kompak sadaya mudah-mudahan Rasulullah menjawab salawat salam kita amin ya Rasul anger wae. Coba ibu gaduh panangan. Kita berdoa kepada Allah. Semoga semuanya mendapat berkah. Nu gaduh panangan angkat ka luhur sadaya. Mudah-mudahan berkah. Nu gaduh panangan. Nu teu gaduh wios. Atanapi anu teu damang sawios. Gitu. Ulah nepi ka katinggali kelek. Kita angkat semuanya. Kita sama-sama lambaikan semoga tangan ini menjadi saksi di hadapan Allah. Bahwa kita pada malam ini samarang kita bersolawat. Semoga Rasulullah menjawab kita solawat. Dan di akhirat memperoleh syafaat. Amin. Kompak semuanya angkat tangan kita. Malam ini adalah milik kita semua. Malam ini adalah milik Kecamatan Samarang. Amin. Berkah semoga untuk semuanya. Laki-laki, perempuan angkat tangan. Semoga Rasulullah menjawab salawat kita. Amin. Dan yang punya penyakit Allah sembuhkan. Amin. Yang punya hajat Allah kabulkan. Amin. Kemudian yang dicita-citakan Allah ijabah. Amin. Kemudian yang punya anak di sekolah, di pesantren, yang sudah berumah tangga, Allah berikan satu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesuksesan, amin. Angkat semuanya tangan kita. Semuanya. Ya Rasulullah, ya. Kompak semuanya. Ya Rasulullah, malam ini, tangan ini menjadi saksi. Semoga Samarang bersalawat ini memberikan berkah. Ya Rasul. Oh ya Nabi laka syafa'ah wa hada maqlami ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hada maqlami ya Nabi اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم جهام اشفع لنا يا خير الأنام semuanya ikut. Ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami. Isfalana. Laka syafa'ah ya Rasul. Ya Nabi, ya Rasul. Ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami. Laka syafa'ah ada maqalabi ya Nabi. Antal murtaja yaum ziham ishfa' lana ya khairal anam. Kompak. Antal murtaja jihab ishfa' lana ya khairal anam. Ishfa'. Ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami. Lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasul. Ya Nabi, ya Rasulullah. Samarang bersolawat. Ya Nabi, laka syafa'ah hada maqalabi ya Nabi. Allah ya
Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Semuanya angkat suaranya Allahumma salli. Semuanya yang di belakang bersalawat Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ingkila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma nakunu Ingkila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma nakunu Kullu raja'na bi kulli khairin wajtama'a al-far'u wal usulu Kullu raja'na bi kulli khairin wajtama'a al-far'u wal usulu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Ya Rabbi bil Mustafa Ya Rasulullah ijabahlah doa-doa kami lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Abdi sadaya tawasul kakang jeng Rasul nu agung kasadaya kula warga sahabat sareng umatna ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Mugi Gusti ngaijabah maksudna ieu jamaah cabut kabingung kasusah paparinan rizki berkah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Mugi Gusti ngaijabah maksudna ieu jamaah mugi dinasibkeun Allah tiasa haji sareng umrah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin radhiyallahu lana anu dipihormat sadayana para ulama, para kiai teu disebatan hiji-hiji guru-guru urang sadaya nu sami rawuh teu ngirangan takzim simkuring ka aranjeunna mudah-mudahan guru-guru urang sadaya aya dina rahmat Allah sehat salirana amin sing tarik tu amina ieu teh nyaah ka guru nyaah naon nyaah mere mudah-mudahan berkah guru urang sadaya amin aparat pemerintah sipil atanapi militer anu sami-sami rawuh wabil khusus Bapak Kepala Desa Ibu Camat anu parantos neme nyambut ka urang sadaya wabil khusus perwakilan ti Pertamina mudah-mudahan aranjeuna dipaparinan keberkahan sadayana amin ibu-ibu bapak-bapak hormatkeun zim kuring wabil khusus santri-santriah nu sami rawuh mudah-mudahan aranjeuna sing jantan ulama illah amin ya rabbal alamin
lain di dia wungkul pengajian teh dihitung dina kalender simkuring hampir 73 pangaosan. Berarti simpati sareng semangat ker memperingati lahir Kangjeng Nabi luar biasa. Lain ngan ukur di pasantren wungkul, lain ngan ukur di majelis taklim wungkul, lain ngan ukur di DKM, di musola, bahkan lembaga pemerintah di awitan desa parat duka kepresidenan pasti di nararangka pangawasan sok aya ditalikeun PHBI hari dilahirkan junjunan terkasih Kangjeng Nabi Muhammad. Iya teh sangat kacida luar biasa. Berarti ada satu motivasi yang tinggi. Ibu hadirin hormatin simkuring ngarah tereh we ngaji nak dages peuting kieu mah komo nunutan mah. Keur mah isukan simkuring bade langsung ka Brebes. Jadi besok pagi saya ceramah di Brebes. Janten keun we teu nanyakeun ogenan. Ternyata antusias luar biasa, aya motivasian, aya pendorongan sehingga terjadi pengajian seperti ayeuna. Ieu luar biasa tabligh akbar. Jamaah nangar rebu kieu. Mudah-mudahan ku Allah sadayana aya dina kaberkahan kalancaran. Amin. Naon dorongan anak seueur ngadisimkuring nyimpulkeun lah meh teu peuting teuing minimal aya 2 kahiji latar belakang dawuhan Allah anu sok diaos ku ibu sareng ku apa dina pangaosan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuatir eueuh tanagaan. Ieu tos dalahar teu acan? Heuh nya akur we. Mudah-mudahan menjabatkan Allah sing maraju usahana amin. Sing berkah yuswana amin. Mudah-mudahan lancar sanes kantena amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Al-ayat sadaqallahul azim. Laqad manna lamul ibtida lil qasam sumpah demi qad madkhulna kana fi'il madi tahqiq yakin jadi demi yakin geus mere nugraha nu badag saha Allah kasaha alal mukminina ka jalma-jalma anu iman. Berarti nu teu iman mah anu teu aya dina hatena percaya ka Allah jeung Rasul mah teu ngarasa nugraha. Naon nugraha eusikna teh? Idz ba'asa fihim rasula. Urang geus dibere rasul anu luar biasa, anu hebat kabina-bina, afdalul makhlukin, panghebatna ciptaan Allah, pangmulyana dadamelan sareng makhluk Allah nyaeta Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi nugraha anu badan. Tapi jangan jalma nu iman. Ari nu teu iman mah moal ngarasa nugraha punten apa sareng mama ngarasa bangga, ngarasa reueus, ngarasa betah dinamian ku Kangjeng Nabi teh kumaha kaimanan anu nyampak dina diri sorang-sorangan. Kanikmatan nu eta mah punten aya nikmat teh aya 2, hiji aya nikmat am, 2 aya nikmat khos. Naon nikmat am? Nikmat ama dibikeun kakabehan, nikmat anu lumrah dipasikeun ku Allah ka makhlukna. Nikmat tuang, nikmat bobo, nikmat dibere harta, nikmat dibere jabatan, nikmat dibere putra, nikmat dibere jodoh, nikmat dipasihan bojo, nikmat dipasihan caroge. Itu kenikmatan. Hampura nu ieu mah encan aya nu eta mah. Mudah-mudahan sing bareunang jodoh nu soleh amin. Anu ganteng anu geulis amin. Ingat jang moal aya santri mah anu meunangkeun bojona teu geulis pasti geulis sarena ge. Amin. Lamun kanu kasep deui mah ripu eta mah panyakit bahasana homosek ngadu gantar. Wah astang tengtrong nanya. Awewe resep ka awewe, jodoh ka awewe disebutna lesbian, ngadu opak kempes.
wa asbak blik belak ada. Ibu hadirin sadaya, mudah-mudahan we mang pepeje cep saur pilihan Nabi aya 4 pilihan teh, neng aya 4 pilihan teh, kade ulah disebut penting lihasabiha keturunan anak kade di samping agama anu pokok keturunan sabab ecek pas panon filsafat Sunda mah teng anak meraku kunjungan uyah tarate es kaluhur kira-kira santri kulit hideung tong neangan pipa majikaneun anu hideung poek sia pembudakna teh nu belet tong neangan nu belet ke anakna juara bertahan mau naik-naik eta pilihan perbaikan keturunan nikmat dibikeun kasadayana jelema kasadayana makhluk nikmat ngaleut nikmat tuang nikmat dipaparin harta nikmat dipaparin jabatan nikmat dipaparin harta jeung sanes kantena eta mah lumrah dibikeun Allah teu pilih kasih kasadayana tapi punten nikmatul khosma eta mah khususia nikmat taon nikmat raos upami dina ibadah nikmat raos upami dina muraqabah nyakatan Allah deheus ka Allah nikmat raos nalika urang eukeur ngaos nikmat raos nalika urang eukeur taat ka Allah lamun eta aya nikmat berarti keur hebat stabil ku Allah dibikeun nikmat khosna ka eta jalma tinggal urang we. Iya maka ibu-ibu kayak santri, punten bu, ayah bu ayah, ayah bu ayah, ayah bu ayah ayah, ek naros abdi rek naros, dupi keur ngaos kieu betah henteu, ya enya tuh betah da tinggal ngadengekeun, cakakak seuri nununutan repeh nya nununutan bae moal aya nu nyarekan eta nununutan oge. Cangkel mangga nang hunyar empek sila tutug mangga sila empek teu naon-naon emok mangga nyantai ngan kade lamun geus teu betah cicing dina taat berarti aya panyakitan tah dina dirina nu gering pasti diasongan kejo pait abi rek naros ari sangu pait henteu sangu pait henteu geuning cek nu gering pait keur gering rasa nah asongan cai gula nyebutkeun keneh naon pait pait teh gula amis gula geuning beda rasa sanana keur gering rasana ditanya ku budakna ece teh hayang naon atuh emak teh dibere kejo pait dibere gula pait hayang naon atuh kan ditanya hayang utah kan bingung neangan utah mah ka mana kudu megat angkot di hareup neangan nu mabok naon sababna geus teu betah cicing dina taat berarti koreksi keur gering tah hatena fi qulubihim maradun tuluy kergering hatena teu diubaran wae kana taat kawas manuk asup kana kurung kekerpekan diajakan ibadah teu purun diajakan ngaji mingguan kalah ngajawab kumaha kuring keun bae awak-awak nu kuring nu teu ngaji kuring anu boga amal kuring anu bakal dihisab kuring keun bae surga malih nu aceng lain nu kuring tapi anu Gusti Allah kumaha kuring we tanu kitu mah kiai sanes nyarios nu kitu mah cacapek disebutkeun. Ibu sadaya ternyata berat lah. Upami dina taat hate ece teu betah berarti keur gering hatena. Diajakan teh panggilan ka sadayana warga Masjid Besar Samarang bagian mingguan dijawab mak kuring we kuring mada loba gawe jaba awak cara ajib sok ngejarawab tak gitu di tamah tanah galung ngarit jukut parab kue tadi sarada mek nata kareku mek gagal pengajian
tecara kana dangdutan KBOG papaksaan hujan oge di sok kompak atuh turutan bantuan hujan oge di tah gitu poek oge di leur oge di dasar kalakuan pek we aku kusorangan gagal ngaji koreksi berarti lamun teu betahkeun diri rasa dina taat berarti aya kergering ta rasana lamun geus gering rasana teu diobatan tingali ayat anu lain sawaun aang amlam rek dielingan rek teu dielingan si eta mah noyod wae diajakan ka masjid kalah ka hese keheul kanu ngajakanana diajakan mingguan kalah keheul kanu ngajakanana diajakan kana kataatan kalah keheul kanu ngajakanana berarti tu pahum la yu'minun najan dienerkeun ku Allah ku tsunami najan ku Allah dienerkeun ku make berbagai macam kejadian fenomena alam anger nu teu iman mah moal aya tapak cuma Allah padahal ku Allah dijadikan alam semesta ieu sadaya gela ayatil liulil albab ieu teh yakin manallah nugraha anu luar biasa jang jalma nu Islam lamun teh mah teu aya rasul lamun teu aya kangjeng nabi asbab wujud agama Allah ditepikeun ku kangjeng nabi dengan penuh keluh dan kesah 13 tahun saatos kangjeng nabi diangkat nabi jeung rasul duduk di kota Mekah dengan berbagai macam tantangan intimidasi diteror dimata-matai diancam, diboikot sosial, diboikot ekonomi. Teh saeutik Rasul bade dipaehan ku sahabat ceramah lain diterima kalah dibaledog ku batu jeung tai jeung kotoran onta. Berangkat anjeunna hijrah ke kota Madinah. 10 tahun beliau yang mulia menetap di kota Madinah dengan meninggalkan seluruh keluarganya, hartana, kebona ditinggalkeun ngabalacak pindah ke kota Madinah demi perjuangan agama Allah. Alhamdulillah Islam dugi ka Samarang Garut dan patut jadi catatan sejarah. Garut adalah pertama ada pondok pesantren di Jawa Barat saatos Kerawang. Ternyata Garut yang kedua yang didirikan oleh putra Siliwangi Prabu Kian Santang dan sekarang bertanding di Godog. Dan Garut adalah punya sejarah. Ternyata pangpayuna pondok pesantren di Jawa Barat adalah kota dodol Garut. Hidup santri, hidup jurumiyah, hidup tijan, hidup budug. Loh, abdi lin fanatik le ce. Lin fanatik, mereka adalah harapan bangsa. Mereka adalah putra-putra yang meneruskan generasi. Ece nyaah kabudak nyaah. Nyaah kabudak nyaah. Loh, estafeta perjuangan di salah tasyakur ka Kangjeng Nabi maulid Nabi dedeketan mah. Tah kenuluykeunana ulama nu hese mah aceng nu hese mah. Presiden beres. Sekarang banyak sekali yang ngantri ingin menjadi presiden. Kajen keluar triliunan duit. Gubernur turun ngantri nu ngagantianana. Bupati ngeusan siap jeung loba siap anu ngagantianana. Komo anggota dewan mah ayeuna kerame sakedap deui bade dararatan ka urang. Mucungu silaturahmi ngajakan seuri asup kana pangajian geus jadi males. Geus 5 tahun pucung heuh deui.
mata kade di dia ayah para kiai, ayah para tokoh, buatlah MOU. Kita itu sudah bosan oleh orang-orang yang tahu, yang hanya berdagangkan diri, janji-janji yang hanya janji tanpa bukti. Sekarang kita perlu bukti. Nunyaah ka Samarang, urang Samarang, siapa saja yang bisa memajukan Kerawang, itulah adalah Samarang, itulah pilihan kita. Gitu. Hanya gitu udah cuma diberi 50.000 diterima. Lain ulah mani politik teh haram, ecek demokrasi, ecek Al-Quran. Jangan anu nyaah ka urang, nu nyaah ka masyarakat, nu nyaah ka rakyat, nu nyaah ka kampung yang siap berbagi dengan kita, yang siap mengangkat martabat kita. Nu nyaah ka Samarang, urang Samarang sorangan. Daras gitu daras. Santri yang pertama. Tuh, iya. Punten abdi lain fanatik ce. Lain fanatik mesakola, punten. Kieu patut abdi S2, adik kuring S dog jeung S doger ya. Saya dibesarkan di akademik perguruan tinggi. Saya dibesarkan di pondok pesantren. Abdi terang, Indonesia ini merdeka. Punten, jauh satu acan ayah para bupati, para wali kota. Jauh satu acan ayah SMP, SMU. Jauh sebelum ada perguruan tinggi. Pondok pesantren, santri bersama kiai menyingsingkan lengan baju dengan slogan adalah resolusi jihad, dengan mengepakkan tangan, dengan menyebutkan Allah Allahu Akbar. Para kiai dan santri berjuang habis-habisan memberantas penjajah untuk menjadi negara berdaulah. Merdeka ini adalah hasil keluh keringat para santri dan para ulama. Ini diakui oleh undang-undang atas berkat rahmat Allah. Indonesia ini merdeka. Dari Sabang sampai Merauke yang paling habis-habisan 82% mereka adalah para ulama dan mereka adalah para kiai. Di Aceh, Cut Nyadin, Cik Ditiro, Tangku Umar, mereka kiai. Rakyat Padri, kemudian itu adalah Tuanku Imam Bonjol Sumatera Barat, Kiai Bandung Lautan Api Haji Muhammad Toha, Kiai Tasikmalaya Keji Zainal Mustafa, Kiai Pangeran Diponegoro Yogyakarta, Kiai arek-arek Surabaya Bung Tomo, Kiai. Ternyata mereka yang habis-habisan memperjuangkan, menyerahkan kemerdekaan berdaulah adalah itu para santri dan para kiai. Dan alhamdulillah geus diakui ayeuna urang geus boga hari santri, dan besok itu adalah hari Anda sekalian. Besok adalah hari kebesaran yang diakui oleh seluruh negara. Lah karunya ka santri. Ibu, Bu. Nyaah ka santri nyaah. Cok pangbuktikeun. Ece gaduh putra gaduh putra gaduh. Ka anak ece teh anu hoyongeun. Kahiji pengusaha, mobil boga, usaha lancar, imah boga, mobil hebat, baju rapi, sepatu bersih. Nu kadua santri, tumpak sena capit, sarung merengkel, baju dekil, kopeah tuple, ngajingjing maaf, walar sing jujur cek, tepe, waran sing jujur. Bade milih nuka hiji, bade milih nuka dua. Jang sing sabar kasepnya. Aripok teh, ulah hayang militeri bimumun. Terima loba cucukan, ulah hayang kajang santri, santri mah loba. Sing sabar ujang. Atuh sing sopan ka santri teh loba ilmuwan gitu. Tenang jang santri yang memilih mereka, yang pengusaha, yang memilih mereka menantunya pejabat. 15 tahun lagi mereka akan menyesal. Kenapa tidak menjadikan menantu santri yang siap berdoa dan siap berjuang habis-habisan. Mulaya Pak Camat, mulai
aya bupati, moal aya presiden, moal aya menteri, lamun nagarana teu berdaulah heula, teu merdeka heula. Merdeka diakui oleh undang-undang, hasil keluh keringat persembahan dari putra terbaik Indonesia, para kiai dan para santri. Cing lah, ku aing mah diangkat kaum doa apa mah lah. Mudah-mudahan berkah sadayana, amin. Eta ya. Jadi manallah adal mu'minina, Allah memberikan nugraha yang terbesar, mengirim Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas urang syukuran ka Allah, urang geus dibere Nabi jeung Rasul Kangjeng Nabi. Jadi dorongan pertama tasyakur ka Gusti Allah, sabab urang dijadikan umat Kangjeng Nabi, Nabi pilihan, Nabi terkasih, Nabi mulia, dan kita menjadi umat Nabi Kangjeng Nabi Muhammad. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Jelema nu teu bisa syukuran ka pada manusia, moal bisa syukuran ka Gusti Allah. Bersyukur ka Allah. Nabi parantos diangkat janten Nabi, urang diangken umatku anjeuna. Amin ya robbal. Pokoke Rasul sasangem. Hapunten bade ngaleuteulah sawios. Lain jang hari santri abadi diberian cai herang we he abadi anu enak mah da cai kiruh atuh da ieu mah teh enak mah kopi di manakah kini jangan bersembunyi tampakkanlah diri. Teu aya cai herang we. Qanaah ridon bil yasir an atau ilah. Cek pangersa akang mati dieu. Keun bae tiloh mahpudna milih kuring mah ciherangnya ciherang mah. Nih melek nyehelang yang ngomong ieu anu. Kumaha nu ngoykeun coba cuma hang ini kalau batu ekeun bae qanaah ridon bil yasir an atau ilah meureunkeun we di dieu mah husnudon eueuh warung kop ge sakitulah. Hiji tasyakur ka Gusti Allah, pedah cek Rasulillah dina hadis sahih tingali. Sahih kan murojahsa diangget tatagenan hukumna. Awaluha sahihu wa matasol isnaduhu walam yashud walam yu'al yarwihi adlun dobitun amislihi mutamadun bidobtihi wa naklihi. Hayo bareng 1, 2, 3. Keun bae lah. Teu bisa manda Allah mah teu nitah bisa na nitah teh tolabna nu pardu teh bisa nama pamere Gusti geus sakitu we lah. Teu kudu bisa ngaji mah ngajina we keun we berarti teu bisa we belat meureun urang teh keun bae da jelema wuh nu pinter kabeh ge dibere ku Gusti Allah leres henteu dititipan ku Allah wah nu pinter jelema mah da geuning contoh dicokot ku Allah mah poho ilmu teh da sok poho urang mah leres. Tinggali hadis sahih. Li anna syukra qaidun ni'matil maujud wasiyadun ni'matil ma'dum. Rasul tah sasangem rawahu Saikhani. Saestuna syukuran panali nikmat anu aya nu maujud. Lamun nu aya hayang betaheun dina awak talian ku syukur. Harta lamun hayang betaheun dina awak talian ku syukur. Ilmu lamun hayang betaheun berkah dina awak talian ku syukur. Bojo, caroge, putra, sawah, kebon, mobil, motor, naon wae nu dibikeun ku Allah ngarah betaheun dina awak urang, maka cek Allah talian ku syukur. Syukur qaidun ni'matil maujud panali nikmat anu geus aya.
Nu aya teh talian we betaheun ce. Da loba jelema teh aya duitna mah loba atuh walah geus teu kahitung sabulan menang sekian ratus juta tapi teu pararugu ieu teh. Cok abi rek naros ya ka ibu. Bu aya bu aya. Aya bu aya. Waler. Mending loba duit, mending bunga. Bingungnya. Hah? Atuh dua nana malin milih meureun jadi balangko sora teh. Mending loba duit, mending bunga. Anger duit nama teh dipikeun ye. Ok lah ngadoa ka Gusti mudah-mudahan beres kaji sing barokah rizki milik ti Allah 200 juta ewang. Amin. Boga ta 200 juta duit. Asupkeun kana kantong datang ka imah 200 juta. 200 juta. 200 juta. Cek bojokna kumaha? Well. Ada ya kerpilal well gaya. 200 juta. 200 juta. 200 juta. Wah, lo tepuk tangan. Kok keprokan sorangan lah. Datang TKI mah ngadah aduh. Toel we ku Allah. Hiji we huntuna. Cik sina jejedudan nyeri huntu. Cik abi rek naros bunga hate bega duit 200 juta atau mikiran hayang cager huntu. Huntu hiji toel nikmat ratusan juta teu karasa betahna karek huntu hiji di toel. Loba jalma anu na cepilna ngangengan. Ngangengan celikna dipariksa KTHT tecumpon dibawa ke rumah sakit, sawah digadekeun, mobil dijual, kebun dijual, keur ngalandongan cepil hiji ngangangan wae rera dijual harta pakaiana. Kapanggih ternyata kanikmatan kebahagiaan ku Allah itu yang paling berharga. Loba jalma ku Allah dibere harta loba tapi hanjakal ku Allah kabagjaanana teu dibikeun. Loba jalma teu dibere duit loba tapi ku Allah ditamplokeun kebahagiaanana tuh. 200 juta tadi asup ke restoran red karena daging aduh kolesterol siapa kolesterol well aduh si Aceng ripuh well oh karena 200 juta asup kayak hula tuh siapa asup ke restoran red karena daging red karena nu usan asin red karena nu umas amis red kan ini kayaknya kopwel kadeh wah asup ke rumah makan karena daging ternyata tepayu, karena nu usan asin hipertensi, karena nu umas amis diabetes gula, tungtungna dahar nangan ukur jeng goreng tahu, caina cai herang, duit tambah loba, tapi geuning kanikmatan teu kaala. Beda jeng ibu-ibu, teu pira tukang gowengan, tukang kasawah, tukang buburu, ini teu kasawah, mawat timel, teu pira deungeuna jeng sambal kalih peda, asup ka kasawah dahar gigireun galengan celebek luar biasa beak kejo tambah peda beak coel sambal beak peda beak kejo beak dauna dikerekam bener ya grup well wungkul ya Pak ya mengus atuh santi well-welan wae Nges jangan ulah wel ya nama ulah wel berkah
Kana we aduh. Aduh. Hiji ta syukuran ka Gusti Allah. Bukti. Negara kita itu negara kaya, terbampang dari Sabang sampai Merauke, ayat 17.500 suku pulau, ayat 36.500 suku, negara yang besar kaya rempah-rempah, luar biasa berbagai macam kekayaan alam ayah di Indonesia, non migas ayah, pertambangan pabalatak, pertambangan batu bara ayah, pertambangan perunggu ayah, pertambangan timah ayah, pertambangan minyak tanah ayah, pertambangan emas komo di urang mah lolobana masakarat modo sendiri, omeh sendiri. Tapi punten apa sarang mama, negara kita negara kaya, negara besar, diamparkeun di Timur Tengah mah di Irak nepi ka London bakat ku badagna Indonesia. Tapi Allahu Rabbi, ternyata sekarang kita masih negara berkembang. Lain nyalahkeun sasada dititah nyalahkeun batur mah. Kenapa? Konsep Allah ternyata yang tidak dipakai. Kenapa? Kurang bersyukur. La in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ternyata syukuran nama yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Mual Allah nibakeun satu balai apabila penduduknya iman jeung syukur. Ini muludan bingkainya tasyakur ka Allah, pada Allah geus mere nugraha. Semoga nikmat anu ku Allah dibikeun ka urang sing bisa katalian bibekeun urang hirup engke di akhirat. Amin. Urang teh bakal maot. Ieu teh bakal maot bakal geus siap encan. Ek nekad wae. Maut ma'arek kabeh teu apal pilihan aya dua, surga neraka. Cek Allah up to you, terserah kau memilih. Surga empek, neraka mangga, dages aya bagian sewang-sewangan. Tetapi mudah-mudahan ieu sing makom ijabah. Ibu sareng bapak sadaya urang wafat hoyong lebet ka surga. Leres? Amin ya rabbal al-mautu ya tibautatan. Kela can dititah kela. Ya geus karunya geus kikituan we tita tadi. Al mautu ya tibautatan wal qabru sundukul aman isbir ala awaliha la mauta illa bil ajal. Bareng 1 2 3. Hekeun bae lah. Shalawat atuh. Ari maot aduh doho datang nate. Tah mumpung bisa. Balikan deui. Ari maot ngad. Tah datang nate. Ngageretek tempo borosok di. Kompak semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ada yasin habibillah. Kompak semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Hari maut ngado datang nate Hari maut ngado datang nate ngageretep saya tempo borosok di poho-poho borosok di Salatullah Salatullah Salamullah Ala taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Urang bakal maut arek mudah-mudahan ieu syukur ka Gusti wasiadun nikmatil makdum nikmat nu bakal datang rohimiyah tiasa kacanak ku sadayana amin ya robbal ieu dorongan aya maulid nabi sanajan loba nu teu raresepeun punten padahal tidak segimana teresepeun ada kabe ogenan pangaosan kene ngan diurang masuk di beda-beda pangaosan teh di ngaranan lamun saminggu sakali pengajianana disebat mingguan lamun sasasi sakali lamun ditalikeun jeung mieling lahir nabi muludan lamun dikaitkeun jareng Isra Mi'raj eusi nama pangajian keneh pangajian asup kana hadis tolabul ilmi paridotun jadi nu anti muludan anti rojaban akur jeung inkar sunnah nyoret kana eta hadis mudah-mudahan we dihapunten ku Gusti Allah amin keheul abi mah sok budah bidahkeun teh kanu muludan lamun dibidahkeun muludan abi ripuh eueuh proyek merendak madakakeun we tong boro pangkat pangajian anu aya dalilan dalah dina awak urang aya nu beda tempat beda ngaran teu jadi mukhtalaf aleh tah bulu beda tempat beda ngaran teu jadi mukhtalaf aleh sok geura bulu calikna mastaka eta bulu namina sok kompak rambut miluan we bulu eta sanes bulu calikna mastaka eta bulu namina ajib tuluikeun bulu kene bulu lungsur kapali handap bulu calik luhureun soca eta bulu namina ajib cik kurang tuluikeun kagok ngajina bulu lungsur kapali handap bulu ngadaplok hanapeun pangamung eta bulu namina ajib ya geus mulai radaranya iya bulu lungsur kapali handap bulu ngadaplok dina gado eta bulu namina ajib teraskeun ieu teraskeun tuluikeun ngaji mah bulu lungsur kapali handap
bulu nyelepet dina kelek eta bulu namina bulu ajib. Ya geus rada paroek pisan ye. Deui tuluykeun bulu lungsur kapali handap bulu ngadaplok dina bitis eta bulu namina bulu ajib. Aya si Ujang wanian bulu baok cenah astagfirullahaladzim. Tepuk tangan jangan. Ya. Hadirin kehormatan simi kuring ta eta bulu beda tempat beda ngaran teu jadi mukhtalaf aleh atuh ngaji ge beda tempat beda ngaran keun we da eusina mah pangajian kene meungeus atuh wel-welan wae. Tah aya we pangajian tawi syukur kudungkapna Rasul aya pangajian nusok biasa rutinitasna satahun sakali nyaeta ditalikeun jeung mieling dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Hiji tasyakur ka Allah, semoga tasyakur ieu sing ngangkat bencana terutami Allah enggal maparin hujan anu berkah kangge urang sadayana. Dua hiji deui nomor kadua ieu mauludan teh ieu pangajian teh ngange papayung pangna aya pangajian maulud sajabati tasyakur ka Allah teh ieu teh tawis mahabbah cinta dede nyaah reus kacungcunan anu agung Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sing lebet kana papayung hadis Rasul man ahabbani kana ma'i fil jannah sajal manumika cinta ka kami cek Rasul maka kelak di akhirat bakal bareng ka surgana Rasul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urang mah amal teu bisa loba kurangna. Amal nu mana nu rek dipake tanggohan ka hadapan Allah. Salat urang anu 5 waktu teh anu umul amal ida saluhat saluhan amalu kullu lolobana urang mah teu bisa salat teh wujud dohirna keur salat ari hatena mah keur ka mana-mana kan. Allahu Akbar. Right. Eta keur salat neneangan bansos. Si RT teu ngadata ka aing. Hayo we RT mah dulurna wungkul nu didata teh. Nah ari aing teka data rasakeun cia RT ek disusul ka imah kunaon aing teka data. Allahu Akbar. Kela-kela RT di mananya ayeuna eta ti rakaat kahiji nepi ka terakhir parat neneangan bansos. Salat eta nu rek dipake tanggohan di hadapan Allah ida saluhat saluhan amalu kullu. Yakin apa hese atuh mudah-mudahan we mahabbah kieu teh sing diangkeun ku Rasulillah resep anon lebet ka surga bari kenging syafaat junjunan anu agung. Amin. Amal teboga bekal can aya hayang ka surga geus kaharti untung asup ka surga lain ku amal lamun asup ka surga ku amal nu mana nu rek dipake tanggohan di hadapan Allah. Mudah-mudahan urang ku mahabbah ka Rasul kacana ku baginda tercinta lebat kana surgana Allah. Amin. Urang teh maot arek sing jadi mahabbah cinta ka Nabi cinta ka Nabi cinta mana cek jeung ka salaki? Oh teu aya. Mudah-mudahan sing kenging jodoh nu berkahnya. Engke WA-nya ka ngajinya. Tinggal sok. Cinta, cinta mah tong dipupus wajar jalma mah boga ka cinta. Ulah nyebutkeun cinta ka Nabi henteu ka salaki. Kasalaki geda dititah kalau da jelema mah boga kanyaah kadeudeung zuyyina linnasi hubbus syahwat dibere kadeudeung kacinta kanyaah hayang maju embung mundur hayang untung alim rugi hayang bunga alim
sedih, hoyong, bahagia, alim tunggara itu fitrah. Kadede karnya wajar. Rasa cinta pasti pada tapi ayah nu bisa malah kacinta mah boga mangga lain ulah dipupus kadedeh kanyaah kanu jadi salaki kanu jadi bojo nyaah ka anak hayang maju usaha itu wajar fitrah dan Islam tidak pernah melarang kaya sing beunghar wala tansa nasibaka minad dunya cek Rasul i'mal lidunya ka anak kata isu abadan pek sing bala deungar Nabiullah Kangjeng Nabi Yusuf beunghar Nabiullah Kangjeng Nabi Sulaiman beunghar teu nitah Allah ka umatna fakir kadang-kadang Rasul mare peringatan kazal fakru ayyakuna kupron sing bala leunghar umat Islam teh nu salah mah duglupet ning nyawa melaan dunia poho pi akhirat teu sakitu-kituna cul dog tinggal morojula ngalepaskeun kok ari amal anu bakal marengan ditinggalkeun tanpa penyesalan, ari anu bakal ditinggalkeun dibelaan bebeakan eta anu teu kenging mah. Pek sing bala leungar cek Allah. Wala tansa nasibaka fa idza qudiyatis shalah fangtashiru fil ardi. Sing bala leungar umat Islam beungar itu harus karena la maqamadin illa bil mal. Ta eta pek nyaah ka salaki, nyaah ka bojo, nyaah kana harta, nyaah ka budak, nyaah kana naon wae salianti Allah ngange aturan nu dicana ku Kangjeng Rasul berarti sekaligus Rasul diposisikeun anu nomor kahiji atuh bogo ka dede ka nyaah ka bojo ka anak ka caroge kana harta kana jabatan kudu make aturan Rasulillah itu memposisikan Rasul anu nomor kahiji. Nah tuh nyaah kasalaki ece kumaha Rasul. Rasul mere bingbingan ridallah fi ridho jauj pe tedor pia ridho na Allah aya dina ridho nu jadi salaki matak sok eta tangka ridho na Allah la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq teu sah taat ka salaki lamun aya dina maksiat ka Allah artinya salaki keur dina taat wajib ku ece ditaatan. Tauih ti dieu soknya aya salaki keur calik dina kursi ece ngalangkung eta tangka ridho Allah teh geuning aya di payun abdi dongko akang punten mamah bade ngiring ngalangkung aros sok kitu tara ieu masalah ki keur lalangkarakan nongton TV ngahalangan jalan da dilengkaan. Aduh, Allahu Akbar. Ari ka pamijahan di jarahan ka Wali Songo di jarahan ka Banten di jarahan parat nepi ka Madura di jarahan ai salaki di cerewedan teu matut nu kitu teh lir ibarat wudu ari bobogaan dicecekal mata kade sing hormat kanu jadi salaki tah hidup bapak-bapak takbir takbir dibela pak lah kaum doa pak mah karunya tuh da geus hese seri-seri acan kieu we tadi. Ye cek Rasul paparin tinggal kan urang mah keur mahabbah ka Rasul kanya ka deudeuh kalakuan teh kumaha cek Rasul cek seorang istri nu tersenyum ka salaki tersenyum senyum ka salaki lillahi taala Rasul tinggal sasangem dina kitab Qurratu Uyun kaca opat seorang istri nu tersenyum wae kasalakina khairun min ibadati sitina sanatan leuwih hade tibatan ece cucung kelan ibadah 60 tahunan tuh can puguh ece umur 60 tahun bari dipake ibadah mending balik ti dieu surah seri hareupeun salaki sok aya salaki hehehe we eueuh salaki hehe ka dokter anu kitu mah lain kudu surah seri kitu atuh minimal ringankeun beban salaki teh. Ye ceu kan urang mah keur ngabahas ngarealisasikeun Rasul patabiuna. Sok dedeketan mah ange we dina keluargaku angpusakum wa ahlikum naro urang mah RT lain, lurah lain, kuwu lain pake dina keluarga sok urang dina kasalaki heula we dedeketan mah tah ngarealisasikeun mah. Ceu ngabejaan ieu. Buka Qurratu Uyun di ku ece. Seorang istri nu ngageulis hareupeun salaki ngageulis ceu
khairun min ibadati tis'ina sanatan. Leuwih hade tibatan jujung ibadah 80 tahunan. Can puguh umur 80 tahun. Daek kagelis hareupeun salaki. Lain ieu mau hareupeun salaki teh awak babauna. Huntu kokonengna. Kelek hahaseumna. Judag jedik jiga. Kuesta kajarawab jurigna tah. Matak salaki yakin heseun seuri teh datang ka imah tuh da papanggi we jeung jurig. Esok balik sholat isya jam 7:30 jam 8 ka imah. Datang teh ka imah pamajikan ngetrok panto salakina. Mah, assalamualaikum mah. Cek pojona sakedeungkang dibuka heula slotna, reket panto dibuka slot dibuka sub salaki ka jero untung tuh pingsan salakina. Eta nempo lalaki nempo pamajikanana teh buukna wig-wig. Leuheung lamun hideung da bodas. Cileuh sagede-gede pereup hek pantes geuningan teh di baju da usum hareudang. Ari kutang nyangsang dina dada ari lato-lato ngamai dina beuteung. Jawab panjang sawareh nepi ka salaki mundur 3 lengkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Penampakan lah. Matak tinggali heseun seuri da papanggina jeung eta wae. Ngagelis ece isukan mah. Hareupeun salaki teh tah ibadah teh. Salaki eukeur ka masjid, ece siap-siap. Ya Allah, aing erek make ilmu Rasul teh geuning berat. Keun bae abi mah da kabita keneh ku amal teh ku ganjaran. Leutik keneh imana rek dipake ayeuna nilai realisasi tina mahabbah ka Nabi teh kangge salaki ayeuna mah geulis teh. Sup asup ka kamar ge calik dina kursi anu payuna aya kacaan teh geuning. Ret ngaca euceut teh. Astagfirullah. Meureun karek sadar eta pamun teu unggal wengi kitu hareupeun salaki. Puyuhan salaki aing bogoheun. Aing geus teu purun ningalina. Niatan ku ece teh da eta mah aya plafon hukumna mana kudu taat ka salaki eta nileuna mah. Ece niatan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abi ngageulis kangge caroge. Lillahi ta'ala. Kadawak lipstick ledot. Teu boga lipstick kana bujur katel kitu kana kurideung. Kelek rek sonaan. Mun salaki resepeunana teh kana cai kopi kana teh hangat. Wagiru nyadiakeun kangge caroge uih di masjid Allahu Akbar. Dicalikeun di dinya. Repeh tutong wel-welane ngaganggu ye. Calikeun di dinya. Cek salakina ya Allah ya Robbana cek bojona iraha akang dongkap di masjidnya. Geus ngageulis cikopina geus aya. Eueuh ieu mah contoh we ieu mah. Geus aya cikopina. Salaki datang ti masjid ketek-ketek tatah cenah akang dongkap. Cek bojona teh, cek carogena ketrok panto. Assalamualaikum diwalarku eceun meunang ngageulis teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mangga kalebat. Raket panto dibuka sub salaki ka jero reuwaseun salaki subhanallah. Ieu teh mama semuhun akang. Reka mana wayah kieu? Akang basa kamari eukeur dina pangaosan geuningan saur kiai kangge muamalah sadi dinten mahabbah ka Rasul mah angge we instruksi Allah jeung Rasulna abi mah rumasa Kang ti ayeuna ka tukang kurang kumaula kanu jadi salaki kurang sumujud kanu jadi salaki kurang ngaid mah kanu jadi salaki hampura akang ti luhur sausa pramuti hanap saibas lampa sampean anu dohir anu batin anu ageng anu alit nu katempo teu katempo wayahna akang kudu ngampura karena kesalahan mama rumasa mama teh can bisa kumaula kanu jadi salaki siga aku mah di akhirat anu ngusrukeun ka mama teh kana neraka lin batur tapi akang salaki mama akang hampura mama lahir jeung batin. Naon ieu teh wur-wuran kawas kahayam wae ha? Mun reuwas dijawab teh ku salakina.
Tibalik taruwasun pamanya iya akang jadi kieu. Di ampura pisan mama lahir jeung batin tegenek temalek mekcang bulan 14 saya gantar kakaitan tilu usa-usa pramutian saimbat abantam sampean apa geus ngahampura apa geus ngalalkeun tapi tan wandek kitu akang ge kudu ngahampura kana kasalahan mama kasalahan akang rumasa akang can bisa ngabagjakeun anak jeung pamajikan can bisa imam nu hade dina keluarga siga kumaha akang ge di akhirat nu ngusrukeun kana neraka teh lain batur tapi mama bojo akang mama hampura akang lahir jeung batin entong ngururan atuh da eueuh nu nyawerna ogenan dijawab ku calogena krewek leungeun salaki dicepeng ku ece teh celepot dicium Allah asluha sabitatun fil ardi wa paruha pisama kajenjung kerna tukang gowengan pagawe leutik ngagedu malaikat eunder mang istighfarkeun kangge caroge anu bojo sareng bojona anu kitu Allahu akbar osok hampuran ece jeung salaki osok tara ce osok irahatu hampuraanana lebaran Allahu akbar anjeun dosana da urang mah kadang-kadang tuh da salana teh eta apa sareng mama terobsesi ngaulaan salaki teh lain kumaha bah ka Rasul, lain ku peda instruksi ka Rasul, ka salaki teh lamun aya duit kakara ada uang. Tak ada uang abang. Da kitu atuh salaki mah teu parurun. Ku eta asli cenah. Duitan mah teu parurun naon. Mama malam Jumaah mama ceceng. Teu parur, cararap, tararun, teu boga du, ngajedog kang tong loba kahayang, jam 7:30 jetrek kamarna teh dikunci. Salaki hulang-hulang we hareupeun TV olangan. Ecek salaki nate ya Allah kaluman eueuh coon. Kan lato-lato na di kamar dikunci. Kan ece boga lato-lato, akang boga lato-lato. Beda teh posisi unggul nu akang belah handap nu ece belah luhur. Mata kabudak tong ngamak sia cenah main lato-lato wae ujang ari ece sapeuting mak ngalato-lato wae. Ngadeuketan patolawang kamar cenah salaki teh ngajaran dirayu. Cek bojo teh ngajaran dirayu. Hese wae dibuka panto teh dirayu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Dijawab ku pamajikanana ti kamar. Ganeng siah cenah. Serepet deui kana TV. Ulang-ulang jeung salaki aing kudu kumaha tuh ieu teh. Jam 2:30 ngadeuketan deui ka kamar. Sugan leah aya pamajikan teh diketrok pantona. Mama. Jawab ku pamajikan teh kamar. Naon? Tari keneh wae. Atos sare teu acan. Geus. Ari eta saha teu nu ngajawab? Jurig. Asa hayang sare ujung jurig. Kenapa loh? Karena ini imajinasi salah. Akhirnya kahayang loba tenuturkan Rasul cek tinggal di dina hikam maqadaka syai'un mislul wami moal beak-beak kahayang anu saperti lamunan moal beak-beak kahayang mah katutup anu itu terojol kahayang anu anyar nu anyar kacumponan kahayang anu teu daripada kahayang bisa kasusul kalaka umur anu beak leres teh ce. Ye, kadang-kadang kahayang beda batur imahna leuwih gede tibatan urang mobilna leuwih alus tibatan urang neng hate nate ngobrol iraha urang kawas batur atawa balikeun iraha batur kawas leneng anu aya alhamdulillah tur nuhun Tanu kita ujang itu kopi kapal api, kopi munafik itu.
Aslina sabab cek santi mah teu tah kikul waki teu muapi kunil waki tah kur jeung bukti. Kan ngaranna kopi kapal api geuning dibuka kencang kangna di jerona eueuh kopian, eueuh kapalan, eueuh seuneugan bener teu? Mode cek abi mah kopi luwak bobodohan geuning dibuka kencang kangna di jerona eueuh careuhan. Nu bener mah sarung gajah duduk bener tah mah sok singkapkeun sarungna aya tuh lalena keur kieu. Tenang, tenang. Kela urang ngaleueut teh lah. Panas. Naon sababna? Sabab anu ngaobsesi ka urang kahayang bari can pugu eta kahayang teh jadi pangabutu. Ajina ripuh kahayang loba dan nempo kana kakuatan awak ngahuleung nu aya batur meuli kulkas euceul marenghap ngarenghap. Batur meuli mobil euceul dibawa ka puskesmas. Batur meuli imah euceul mah dibawa ka ICU. Batur meuli sawah euceul dirurub. Naon sababna? Leneng hareudang. Leneng we nu aya tungtungna teh rumah tangga 4 tahun teh geus teu puguh rupana. Awak begung, samping jangkung, gelung jucung, panon celong, beungeut sepa cek salaki kunaon atuh mamah asa barareda eta duka cenah pada dahar teu mirasa sare teu tibra cek salakina ka dieu atuh nu hese sare jeung hese dahar mah bisa asup angin dikerok ku salakina. Ari nu ngadaplok beureum dina tonggongna teh gambar magicom, kulkas, setrika. Naon sababna terobsesi ku kahayang bari cantang tuh eta kahayang jadi pangabutuh pejet anu aya kahirupan teh da ngalamun hayang kawas batur bari ku alo dibikeun eta linjang urang jang batur. Aya we nu nawaran geuning nu make jaket kulit, make sapatu ceko, ngajingjing kantong, tuluy kana motor, nawaran we duit siga nulungan pada nyekek si eta teh. Datang si emok atuh unggal isuk ngadagoan si eta ngarariung datang si eta narangtung. Janji nasabah. Naon sababna? Sabab terobsesi kahayang ngaruksak kana perkara anu geus dibikeun ku Gusti Allah. Leneng we nu aya. Kenapa? Sabab eta teu dimutabaahkeun, henteu mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh ceuk. Akang akur kanu jadi pamajikan, ye cek ajengan ge, ye cek kiai ge, cek aceng ge, ai surga teh aya di aing ge. Si hormat sia ka aing. Ai cek teh heula Kang ieu Kang ulah licik cilimit lamun hayang pamajikan hormat ka urang taksim ka urang ngahargaan ka urang tempokeun kanyaa anu alus kanu jadi pamajikan kakara kanya anu alus bakal dibalas ku pamajikan bener teu hidup ebebo adeh hayangnya nya atuh lamun hayang berkamata ibu-ibu hargaan moal aya nu kaluar tina batu kabege anger tina seorang ibu berarti orang yang menghargai seorang ibu dia menghargai ibunya sendiri tuh keberhasilan ece teh keberhasilan akang teh aya doa seorang istri yang hebat dan kuat. Ye ce ye akang punten Kang seorang istri luar biasa jernihna. Mata kesuksesan apa? Ada doa yang tidak pernah terputus-putus dari seorang istri. Istri itu ditakdirkan bukan untuk disakiti. Tapi istri ditakdirkan untuk dicintai dan disayangi. Nya lalu dia mau kapal majikan. Mamah, kadi. Nyamal. Kila pak, mamah kernyesian. Ayeuna. Eta pamajikan nepi ka renos. Mangakang. Asaan ku salaki. Kadieu sia kadieu. Aya non asaan ku sia samal. Ai kitu pangset meuleuh. Paiting hayang naon atuh maneh teh? Rumah tangga teh jeung teh kalah ngacaprak ulah ngamek atuh kan ka abi teh rusuh tadi teh keur nyeuseun dititah ku akang meuni sararieun. Peupeuskeun ku aing kitu coetna cek salakina. Pet cek mamajikanna teh prek teh dipeupeuskeun coetna ku salakina. Kan coet anu ngomong mah. Cek coet sia nu paseana aing nu jadi korbanna. Naon sababna capek jadi istri teh ce. Ye akang ngobrol.
Uing capek neangan duit ti isuk nepi ka sore, poho tanaga, poho kacape, poho gering, melaan maneh jeung pamajikan, jeung anak. Ieu akang ti isuk nepi ka sore, pamajikan ti isuk nepi ka isuk deui, teu eureun-eureun tah gawena. Bener teh ce? Ieu Kang, urang diuk di Indonesia teh numpang ka awewe aslina. Sok nyaan kita duduk di Indonesia adalah ibu itu bapak pertiwa. Laras gitu laras? Kang, iya Kang. KBG isi mah capek sok tinggali isi lamun keur masak. Allahu Akbar. Teu kabeh main isi mah. Nu ieu ngais budak. Nu ieu bukakeun ka stopna. Bari ngadaharan, tutupan ku tiung kieu we. Nu ieu nya kasusuk keur ngagoreng, nu ieu nya kelelap kieu we tuluy. Capek dah sok. Tokecang nu gegeroh ib, nu nyeusehan, anu sasapu, buras beres, ngasuh budak, nganyuk teu bebeja, hepek tuluykeun. Capek lah jadi istri teh. Nu mawi hargaan seorang istri yang baik, maka insya Allah keberkahan eta tah nu nilai realisasi nama nilai mutabaah nama ka Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan urang sadaya kenging syafaat ti junjunan terkasih Kangjeng Nabi Muhammad. Terakhir, urang sami-sami hormat takzim ka Rasulillah. Urang mahalul qiyam sadayana. Mudah-mudahan sadayana kenging berkah ti Allah, kenging kemuliaan ti junjunan anu agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu tiasa ngadeg, anu teu damang mangga calik wae. Urang mahalul qiyam dina penghujung ke diteraskeun ku doa ku Kang Kiai ti dieu. Mangga sadayana ngadeg, mudah-mudahan berkah. Urang mahalul qiyam, urang salawatan sadayana. Mudah-mudahan Allah maparin ka urang kaberkahan kalancaran. Oke Rasulillah singangkan umat ka urang sadaya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah maparin ka urang kaberkahan hasil maksad sadayana ku Allah dipanjangkeun yuswa bari aya dina nugraha Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Rabbal. Mangga anu sehat, anu jagjag, atanapi anu gaduh kesempatan, atanapi tanagi anu teu lungsek, mana sadayana urang ngadeg urang ngaos selawat sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah ya Allah pada malam ini kami semua di Masjid Besar Samarang. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan semuanya, hasil ijabah qabul sadayana, amin. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kompak Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam Husaini. marhaban wa bijahi ya ilahi, marhaban jud wa balligh kull maqsad. Marhaban marhaban ya nur aini, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah jaddal Husaini. marhaban ya nur aini, marhaban 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 jaddal Husaini, marhaban marhaban. wahdina nanja sabiri
bihi nas'ad wa nur sada Allah marhaban marhaban مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين يا الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تشاء أسرف رسل محمد وسلام المستمرون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول صلى الله الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيلك يا الله به نسعد ونرشد يا الله ربي بلغني ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله وصلاة الله تشاء أشرف رسل محمد وسلام مستمرون كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه nu saya tina agama anu leres anu saya tina agama nu leres ti Allah nu lepat tina kabodohan simkuring teganging wakamungkur urang sami-sami engke ngupingkeun doa mudah-mudahan doaku ku urang sadaya sing aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala
Nadapi doa, mudah-mudahan simkuring sehat lancar. Margi seurkeun oge sadayana aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.